Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Abah Agrat almarhum ti jalur Bapak Kolot kaulat ieu teh jalur Bapak Kolot ti jalur ibu Abah Agrat eta teh akan terus ngawasiatan ka anak-anakna kami nantu jeung sajabana mun magahan ngaji ieu teh ya persaratanna kudu aya 3 persaratan. Hiji persyaratan magahan ngaji teh ya kudu mawa rokok. Jadi kiai teh ieu mah rokok eta syarat teh pan bah kudu mau rokok kunaon eta teh kieu lamun siakan beuki ngarokok teh ya bejaan ka hate sia nu aya di awak sia teh ya bisi dikuasai ku setan. Hei hate hei awak sia magahan ngaji lain hayang nyiaran jang sararokeun lain ibadah lillahi ta'ala aing ge tah boga rokok lain kajang eta teh nyiaran rokok pan ari haji pendi mah ngahajakeun mawa rokok mah ngan sabatang doang tek be begitu konyana orang eta formalitas doang tos seep mancing seep ya rokok mama seep gitu tos putar-putar di warung teu aya ya rokok mama eta mah embahna jurigos gitu. Ayo coba. Kadua persyaratan magahan ngaji teh kudu mawa duit eta teh ya. Mawa duit persyaratan. Jangan ngabejaan ka awak. Sia teh ieu magahan ngaji lain jang nyaran amplop lain jang nyaran duit. Sia boga duit geus mantakan lillahi ta'ala aing nyaran deung magahan ngaji lain nyaran duit lantaran aing ge boga duit teh eta jang ngubaran teh kos kitu katiluna mawa sapeda mawa motor mawa kendaraan ulah hayang sok disohor-sohor bau eta teh dijemput laju di wing di kuik serem luar biasa sorono anu aya hurung-hurungan teh ya serem eta teh kan Masya Allah geus bae solonong datang ka ditu teh be mun lempang-lempang mun boga sapeda naik sapeda artina ulah hayang dihormat-hormat jeung sajabana terus be ieu lillahi kalimatillah muncul agama ke permukaan anu sangat luar biasa luhur agama ketika ieu persyaratanna bener rapi luar biasa eta teh lantaran geus bersih hate henteu dikuasai ku setan. Coba lamun hate dikuasai ku setan ieu bakalna make aturan setan. Maka munculkeun Al-Qur'anul Karim sebagai pembersih hate, sebagai penawar obat, penawar eta teh hate wasifaul lima fisudur. Iyalah Al-Qur'anul Karim bakal ngajadi obat, bakal ngajadi pembersih kokotor anu aya di jero hate. Tahikdu kuari geus dibersihan kibir, geus dibersihan termasuk ieu nu geus dibersihan teh adalah aqaidil fasidah, akidah anu merusak, akidah anu menghancurkan, termasuk keraguan-raguan jeung sajabana rapihkeun kuari melalui sebuah keyakinan anu sangat luar biasa. Butuh sebuah tatanan keyakinan di jero kalbu moal bisa terbangun ibadah secara sempurna tanpa ayatna bangunan keyakinan anu aya di jero kalbu. Untuk membangun keyakinan itu ieu Al-Qur'anul Karim menjawab sifaul lima fisudur melalui tatanan-tatanan anu geus diatur luar biasa. Ieu adalah sebuah thariqah,
tuh sing ade ya Allah ya Rob mentekan syariat tanpa make hakikat make toriko atilah eueuhna naonan wari bertoriko tanpa make syariat atuh batilah sing ade berarti kan kudu ngahiji ya teh ya lamun bahasa sompral urang bahasa umumna mah kieu ieu teh urang teh beramal tanpa ilmu eueuhna naonan al amal bila ilmin tos naon heuy kosong molongpong nama si ada awas kudu make ilmu amal tia kudu make ilmu kuari boga ilmu bete diamalkeun jang naon ye sing ada awas mau iso adalah syariat sipa liwati sudur adalah toriko maka samemeh urang tia endek bertoriko atuh kudu make syariat heula matakan kiai baheula rapi luar biasa jol be naon hayang di beat mama beat seram mama geus nya ngaji amil beheulanan ngaji rurukunan beheulanan ngaji rurukunan terus ya Allah ya Rob kos kitu ieu teh engke ge bakal menepak sorangan bakal terus naik sorangan saeutik dideuleu ku ari teh geus tegap ya budak salatna kadeuleu dina tarangna ge geus hideung horenganan barang diintip teh sok digedor-gedorkeun dipantok-pantokeun poon tama ya Allah dideuleu tegep ya budak teh tah saenggeusna tegep engke ge bakal digerokeun ceng ka dieu tes wudu diuk didinya lantaran kadeuleu gerakan ya Allah ieu mah rombongan datang aya naon hayang belajar thariqah bapak ari mah santren kula mah teu mah santren endek jalan pintas ka pangeran ya Allah segala jalan pintas sing ada awas tah di dieu ge aya mau izo heula tajatum mau izatun rapikum atuh belajar rukunan heula tuh aya rukun wudu belajar tuh rukun salat belajar jeung sajaban engke geus rapi tek be kakara disatukeun ke jeung sipa libati sudur pergerakan anu sangat luar biasa geus teh di dieu ketika ieu syariatna rapi kemudian thariqahna rapi bakal terjadi buahna buah hakikat wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin ieu can beres urang ngomongkeun buah hakikat bakal Masya Allah ieu heula dan ieu saeutik urang teh ieu takwari eulan belajar di lembur masing-masing aya ustad aya kiai yo rapikeun ku urang oh can rapi Fatihah urang belajar ulah gengsi ku geus kolot datang ka imah ustad datang ka imah kiai belajar Fatihah datang urang ka imah ustad datang ka imah kiai datang ka santri Masya Allah ulah yang belajar sholat nu rapi cara takbir na kumaha jeung sajabana tah eta bae heulana nu rapi luar biasa ya Allah saenggeusna rapi kuari-kuari rapihan kalbu urang ulah dikuasai ku setan nauzubillah Masya Allah tuh lain bantrak sipak ulima bisudur obat jang ngabersihan hate ieu adalah thariqah kumaha kiai mempraktekeunna ieu aya khusus-khususna tek engke lamun lain bagiana geus ku cinta ka jelema nu bersih hatena eta cinta teh bakal ngancurkeun setan nu aya di jero kalbu urang tuh urang lantaran lain bagian encan beat khusus jadi guru urang teu urang teh henteu belajar thariqah anu ku guru urang teh diajarkeun teu lantaran encan atawa memang lain bagiana ngan urang boga kacintaan kanu jadi guru urang
cinta ieu akan mampu membakar setan anu aya di jero kalbu urang. Masya Allah, mudah-mudahan orang dihidupkan kembali cinta-cinta terhadap ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap para masaih-masaih, sehingga cinta terhadap ahli Allah insya Allah mampu menghancurkan setan, mampu membakar setan di jero kalbu. Teu bisa deuk tedaekeun tumbuh ieu teh kacintaan teh tek belah deuk make ngahadam we ngahadam. Boga tanaga ieu teh dikorbankeun, boga pikiran dikorbankeun, boga harta dikorbankeun untuk menghidmat kanu jadi ieu teh ahli Allah, kanu jadi guru-guru terus dihidmatkeun. Hikmah ieu pun insyaallah akan mampu menghancurkan setan waya di jero kalbu. Tinggal kos gitu doang gitu ya. Jadi geus urang teu kudu terus memaksakan diri. Aya bagian-bagian masing-masing ti Allah Subhanahu wa taala. Ieu kabeh adalah ajaran Al-Qur'anul Karim wa sifaa'un lima fis sudur. Coba naon insyaallah rapi jeung insyaallah bersih. Mudah-mudahan orang Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan anugerah, diberikan taufik serta hidayah, diberikan rahmat sehingga orang terus beribadah ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan naon kokotor-kokotor doa aya di jero hate dilengit-lengitkeun ku Allah Subhanahu wa taala sehingga orang terus bersih, hate dikuasai ku malaikat Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap langkah orang aya dina ridho Allah. Bibarakati Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi alima. Shallallahu alaihi wasallam ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.